Gitu nah, iya teh artis teh ayah selenting bawaning angit, kolepat bawaning beja kelat gila ada gede beja susah apa sekitar tarik dege ke ada naon teh teh kompak resep. Iya teh artis teh nyanak tilu daerah Kang ya kahiji di ibu kota Jakarta, di Bandung ayah bahkan insya Allah lamun tos sumping mah nyaeta di negeri Hindustan. di India teh ya Di India ayah di Blador mah gitu nyata. Mohon ieu teh alpukahna keluarga besar di SDN 2 Cimerang iya. Nah tadi mah artis di Blador ayeuna mah urang tampilkeun artis anu di Bandung. Di Bandung di mana anu tos dongkap? di India cenah atos Kang. Di India atos aya Cenah alhamdulillah. di Bandung we nya, di Bandung antri gitu bejakeun ka artis. Oh siap Kang. Heeh. Gitu nya insyaallah masih kena siap. Sumangga ibu bapak sadayana urang sangakeun wae artis anu dongkapna ti Bandung Ade Acen. Mangga teh Ade kapayun naik kana panggung bener dihandap kene. Allah Asari Ibrahim di panggung teh Kang. Sahat. anu dipanggil bintang tamu artis di Bandung torojol ti pipir. Teuing. Kek sanes kena lain Ari di Bandung sareng artis di Blador sami acukna sarua berseragam ya di warang anu acok biru. oh ku itu teh ku sapimpinan Yosnya yos. oh bener sok teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun ieu teteh Ade. Ade naon Ade naon we kepo. Terang ibu Ade Astrid terang. Tuh cenah urang mah teh naon? Moal apal ini wah Anu kieu laguna ning Kang Nuralan geuningan. anu kumaha nah gitu tadi terkonfirmasi jeung artis ibu kota teh tukang keyboard teh cing harewon ya Allah ya Pan ngawakilan di Bandung atuh. gelar Nu kieu ning laguna. alas sok atuh Masih kepercayaan Ade Astrid ya. Tumari mama, tumari mama. Naon ieu? cicing hai nyanyi mah tuluikeun Patuluykeun pan kaleprok ibu-ibu. Kana takdir tiang widi alah maran kuring jeung anjeun lain jodona. sabar Bapak guru ayah, ibu guru ayah, para wali murid ada raya, ada leuweung. Dirasa mah hayang deunang. Didi. Berat nih teh ya, Amir. Dirasa mah hayang apalan, gak nyari hati. Apaan gitu adeh akhirnya? Kamanehna. Aduh, benda teringat. Sarala. Haturang ke Bapak Ibu guru sadayana para wali muridnya SDN 2 Ciberang SDN 2 Cimerang. Haturang Bapak Kepala Sekolah Ibu guru sadayana. Hayu anu pada kiringan mangga di atas para wali murid sadayana so. Murid-murid tak oke.
disikat di gasrok. Cinta-cinta na teteh aring dikieu mah geuring aku ngalayu. Bapak siap disikat Bapak sikat. Dumari mama, dumari mama. Dua lagu teh Ade. Hah? Dua lagu bisa anu mental lagu di gila. Ibu penonton. Woi. Hayang lagu naon? Jayanti. Kadia moel. Kadia moel. Dia trek nyawer teh. Pak Kades pilih aya Pak Kades Ciberang aya. Mana? Pak Kades, Pak Kadus gitu. Ari Bapak keberes sekolah teh saha? Bapak Ujang Supriyat. Pak Ujang. Pak Ujang di manakah dirimu Pak Ujang? Mangga laguna Jayanti pada teteh. Geleungkeun teh lah. Goloyongkeun ieu tah para pedagang sareng pedaging. Asa si bakar. Teras jepit bakar. Teteh hoyong. Ah jepit bakar. Jepit bakar. Tuh, seueur pisan topi oge topi rebus aya tuh. Aya gitu. Ayam. Sok